isi murid 2 tahun deui mulai kuari Masya Allah koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih ieu horengna penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu salatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek salat tukang bebek mah lain lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayak tukang sayur nah lamun geus beres bersih salatkan ka Allah. Nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud, piceun hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji bae. Ibadah ka Allah. 2 tahun geus bagus. 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna sia kuari beusi dek balik menten naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah horeng ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta-eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukit nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ke guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh magrib milu salat babacaanna eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa sapoe 2 poe 3 poe ditanya ke kiai kolot ceng Aisyah di mana? Abdi urang dia kene. Ke. Siapa santren di mana?